Isi nama cakal yota sanes
suci aduh Pusti diraksa di dama-dama goninga di dama-dama junjuna sasarengan penyaring senyang pertangapati gumanti sang yang latri gumanti sang yang latri apus jebang siwalang tunggal tindarete isa tindarete sanasta gangga nyiratan patra asta pangangan gangga banyu wirawongan patra kalam mana le halus dinili halus dinilaju senanga asta
Gemira Mas Manik Monosidi Minang wayang aku necar wayang tunggal Kelaring kang para sukma Purwapadima Ya mama Bapak ratu tanah Kinarya bubukan upaya ngawitan nyayu saking di salebet perkemahan para kadang Panawa kasebat perkemahan Randuatan kauntenan prajahing amarta satus antu kekali sewu tanjang kepesanas ngumpuraken pagunungan ngringaken pasabina mengenakan benawi ngayun samudra mangku bandaran gede harita teh kirawan cijanari tengah wengi anu germejih sepi jempi para kadang Panawa mewah para sesepuh ngalingkung di salebet perkemahan angin peting mimiti datang nyecep tiis karasa cai ibun jing halimun katebak angin ngajari cai ngecelak ngasihan tenda-tenda perkemahan marangan kecelak cipanon para kadang Panawa anu dinawang saharita Pandawa waktunya harapan hiji kapihati satu tasna perang jaya berata yuda di gelanggang Tegal Kurusetra lapangan Tegal Kurusetra anu kawitna pinuh kujujukutan ayo lagi selengit kasilih kaganti kumuyumang negeti nircileunca bangke manusia patulayah di mana-mana geus teu kaitung loban onyak itu bangke kuda kareta gajah jeung sajaban ieu teh akibat silih alanyawa antara Pandawa jeung Korawa marebutkeun keadilan nangtukeun bebener nangtung di benungan kujungan ciki saring sidiri napakin aku tajasa kadingdingan kujas mani lain pelemanan jalma patungan cik narohani batin ngancik
kira pada kata pada temerang solelah kata mirato mangawas kira pada katon pada tumerang anemku pada tumerang anemku anrapus kita miwak kasaling kongas danane kasaling kongas ngawitan urang nyukruk galur nu kapungkur mapalacak nu baheula nung tiklari nurutkeun bujanggalan para wali nyarioskeun anu aya di salebet perkemahan para kadang Panawa kaayaan alam harita keur mejehna sepi hening panceg pukul 12 tengah wengi para Pandawa ngalingkung di salebet perkemahan hari anu diange kasedih kaperih jeung kaprihatina lehing tacan lami waktosna para Pandawa ti mayunan hiji papait nu disebat perang Jaya Bratayuda di Tegal Kurusetra sakumna prajurit parantos mati raja parantos musnah ratu seueur nu ngantung kitu numutkeun dina ujaring cinarios katinggal Prabu Kresna anu salamina ngatur taktik siasat jurit ngadeg di palih tengen sami geni rapi narek ingkang rayi Prabu Darma Kusuma Arjuna Nakula Sadewa puteng kakantun dayu saking Mandura Harja Prabu Baladewa lan ingkang rayi Arya Jayasena mangga kersana ngandika Prabu Darma Kusuma aris manis lelei kedepangan dikana popo mas Raka Prabu Kresna dipayun rai badhe ngahaturkeun semahing pembagi rawuh hitung dateng ngawakmu kakak pamuga ditampi we ku dampal panangan kiwa kalawan tengen sumangga salaos di simabdi ge Arjuna pada nyangakeun semua pangabakti mugi katampi we Raka Prabu mugi tikantun akang Baladewa saking Mandura Harja ngaharepkeun pembagi sarawuhipun dateng salila Rai Prabu saking Miralaya salajengna leresan ieu akang teu ngarasa bagja jeung utama kenging pangangkir pangulem salaos ieu sanes waktosna ieu teh jam 12 tengah wengi malih parantos ka kuping sora jangkrik patemalan uncuing nu ngaleungleui angin anu tiis peuting mangsana datang naon anu bakal dimusyawarahkeun ku para kadang sesepuh Pandawa naha masalah situasi nagara atanapi masalah pribadi ageng alitna akang milu anil harti cik basa kiwari berpartisipasi sanggup nuyun tegang pati ilahi dunia pikeun kapentingan para kadang Pandawa mangga geura dadau Kakang Baladewa haturan kakang dibas sawangsulna dupi salajengna Kakang Prabu Kresna anu mawi sampean di haturan linggih kaula teh aya badan tengkeuneun anu kacida pentingna kakang kek larai kek upami akang ningali kayaan para Pandawa parantos samingu ieu siga anu keur ngangkleung di sagara katineng nyumput di Gunung Kabingu ngamah di sagara kasusah leres timalan Kakang Prabu
nah akang yang ngarasa reuwas gitu nya HP ulah pasalia naon margina salira sampean parantos ngangkir ka akang anu tebih-tebih ti Meralaya nah aya badan tengkeureun masalah pribadi atanapi aya patula patali masalah situasi negara ari kang akang mah yai demi kepentingan keur negara amarta semua wonten laras sanajan pati akang dipasrahkeun kitu atur nuhun kakang salaresna prayogi kauninga anu mawi sampean dikaturanan linggih aya hiji maksud anu kacida pentingna utami keur sampean atuh umum namah keur masyarakat Pandawa katut aslina anu kakawasanana dicepeng ku kaula da geuning kasedih teh bisa leungit kasusah teh malar tamah kakang kabungahan jeung kabagjaan teh sigana moal kasaba moal kaalaman deui ka Prabu perang Bratayuda parantos lami ayeuna mung kantun sedih jeung prihatin kana langsa jeung tungara upami diemut maka ulah teh ngaraos putus asa ieu teh perang naon ngaranna silih ala nyawa jeung baraya silih ala pati jeung pamili silih ala umur jeung dulur Raka Prabu bawi raos akang mahi tong dia ngemutan anu atos ma atos kantun ayeuna ngemut kana mangsa kahar sabab ieu perang Jaya Bratayuda teh lain perang marebutkeun harta bana dunia jeung kakaya lain samata-mata keur ngabela haliah dunia tapi keur nangtukeun keadilan nyokot hak kewajiban waris ngamusnahkeun tina belenggu penjajahan Korawa anu disasepuhan ku Pandita Druna lan kaping kali saku di Angganan malah akang ngarasa bagja lamun ningali perjuangan daya semangatna seluruh rahayat Panaw dina goreng nangtukeun keadilan ngarebut kamerdekaan nepi ka bisa ngalebetkeun bandara bodas di Tegal Kurusetra pertama Panawa aya dina kameunang perkara anu geus mati atawa ngantun ti payu diantawisna bae pahlawan utama Raden Gatot Kaca anu parantos kasambut mati dina lalampahan Jaya Prabangsa punya kitu pun anak Abimanyu Satria Pelangkawati anu parantos mati dina lalampahan Jaya Renyuan ieu sadayana matina henteu percuma henteu samata-mata mati kitu bae tapi mati pikeun nangtukeun keadilan akang ngarasa bagja jeung bunga cacak Abimanyu budak karek lesot nyusu paripaos yuswa lame 16 tahun parantos sanggup ngecagkeun nyawana misahkeun raga rohani jeung jasmani mulang ka asal mati keukeuh nyamuang sengit jadi hiji jiwa perjuangan nonoman jadi penegak hukum ulah nyabit-nyabit matina Abimanyu kakang Baladewa rai lebah dia teh sok kasuat-suat teuing malah lamun dipikir ku matina Abimanyu mah kaula teh sok ngarasa sedih jeung peuri ari kitu Abimanyu matina beda jeung nu sejen beda jeung batu Raka Prabu nurutkeun beja nu katarima budak teh ditumuk ditumak dipanah ti kenca ti katuhu dihurup ku 16 urang parawa anu lain tanding Raka Prabu budak teh digada ditumuk ditumak nepi ka akhirna pun anak teh mati dina panangan anak lana Jayadrata kalebet disapat kelar mahan anu parantos ma atos tong diemutan kakak ulah dicarioskeun bilih kalebet musik-musik ulama di ngagugahkeun macan turu sadayana pangusi perkemahan para kadang Panawan ningali lengas-lengisna Dharma Kusuma manten ngaraos kaget tina manahna kalayan pinuh ku kaprihatinan utamina
Prabu Darma Kusuma ngangerstina manahna mambanira tangademan mamanira tangademan sewunira yaman kulingan surendra katon pawarna